Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, leles. Dahar daging keneh padahal. Aing estilo mah canjeung asin pan minimal belek ketek mah aya kenehnya, Bu. Sing jag atuh baju weuteuh daging loba keneh diajak pengajiannya. Ya, sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa usalli wa yusallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Ayuhal hadirun usikum ibadallah wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu sadaqallahul adim wa sadaqallahu nabiyul karim. Al-mukarram wal muhtaram para alim ulama wal juama wabil khusus penata waktu pengatur acara nugusim kuring dipihormat pemudah-mudahan mantana sing dijembarkan ilmuna digambilkeun meuli rezekina amin ya rabbal alamin. Oge teh heula papayung agung desa Talaga Wetan alhamdulillah regreg ningalina oge langsung pupuhuna sumping kaya patempatan. Padahal umiku urang di emut mah sanes aya pada melan ya Pak. Aduh Talaga macet maja macet mika wareg Pak ku macet poe ieu Allahu akbar. Tapi alhamdulillah tengirangan sumanget biasa ngariung mumpulung di tempatan urang duakeun ku urang pamudah-mudahan pakuwu katutreng-rengan dina raga ngawangun desa Talaga Wetan sini papareng kakiatan ku Allah utamina sing tiasa ngawujudkeun desa Talaga Wetan anu gemah ripah loh jinawi amin ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka para kiai setempat ulama setempat anu sami-sami hormatan sim kuring sadayana alhamdulillah berkat marantena urang tiasa regreg minimal cek bahasa kolot mah bisa ngarubah tina teu nyaho jadi nyaho tina teu bisa jadi bisa. Mansur abdi teh kadangkala ai kolot mau kur sakitu-kituna PHP-keun ka masjid PHP-keun ka kiai diririweuh ku urang. Cik hoyong naros ai kamari lebaran urang dieu ka kiai untar anteur tatara. Nganteuran tahan teu lolobana aduh. Kulakeun da kitu-kitu ge urang teh ditulungan. Budak urang dipanguruskeun, budak urang dipang mamatahankeun, budak urang dipangajarkeun alhamdulillah. Mata kudunya doakeun ku urang pamudah-mudahan kesepuhan urang guru-guru urang ku Allah sing salawasna dipaparin ka jembaran. Nu paling utamina deui sing dipanjangkeun yuswana kalayan digampilkeun meuli rezekina oge digampilkeun lebetkeun surgana Allah amin ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka para kasepuhan sesepuh bini sepuh sadayana anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Oge kehilap tokoh-tokoh terkemuka, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi sami-sami hormatan sim kuring sadayana. Oge wabil khusus ka ibu bapak hadirin hadirat sami-sami hadir di tempatan anu sami-sami kusim kuring dipihormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun amin ya rabbal alamin. Dipayun hayu urang jejel doa paling utama kanggo urang sadayana alhamdulillah dina capek dina sibuk jeung riweuhna alhamdulillah urang sadayana tiasa sami-sami hadir nemonan pangulemna sahibul hajat da teu hampang cek bahasa kolot teh mah itu jeung tunuh bedus jeung capek jeung naon tapi angere kudu hadir
Mudah-mudahan lengkah urang kepat urang mangkat nanti bumi sewang-sewangan hadir dia patempatan sing dicatat ku Allah dijantenkeun amal kasayan nu paling utami sing janten amal anu ngajejehkeun urang lebet kana surgana Allah amin ya rabbal alamin. Oge teh hilap ka sahibul maqasid pababan sakulawargi katawis ku urang lamun cek bahasa kolotia mah geus berkorban sagalana waktu tanaga biaya leres anu teu aya sanes dina raraga tasyakuran urang doakeun oge ke urang pamudah-mudahan naon rupi nu tos dikurbankeun ku mantena sing digentos ku Allah kalayan pangentos nu lipat ganda amin ya rabbal alamin. Oge teh hilap kanggo panganten hitan genah laki mah 2 kali panganten lagi nu mimiti mah di hitan nu kadua mah dipake bedues eta jeung dipake. Urang doakeun ku urang Cep Ajmi Arbani mudah-mudahan sarengsena mantana di hitan sing tiasa sehat sabihara-bihari deui. Utamina sarengsena sehat sing janten murang kalih anu soleh, anu pinter, anu rajin, anu bager. Oge nu ngabakti ka ibu ramana, lingkunganana, masyarakatna, nagara, nusa bangsa katut agamana. Nyuhunkeun kaikhlasan ti sadayana urang sami-sami maca suratul Fatihah, syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nu paling utami puji kali syukur ayo orang sami-sami panjatkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah ngalangkungan kodrat irat mantena dina gempuran Covid anu luar biasa. Urang masih keneh di Allah dipilih ku Allah, masih keneh kapercanten ku Allah, salah sawiosna dipaparin panjang yuswa. Hiji kenikmatan anu luar biasa anu tiba-tiba orang pernah ngalaman tatangga cager isukna kamari tahun bulan mana tah urang mun diobreg-abregan nu mawan cenah ku covid banding kulier ku covid ka dieu mah dikopidkeun cenah. Waduh aya eta nu model kitu. Heuh nya geus kaje nu penting mah urang dicageurkeun keneh dipercaya panjang umur. Alhamdulillah syukuran nu aya. Ieu mah rajeun batur anu maotna urang nu cageurna nu diomongkeun ka gorenganana. Loh. Padahal mah alhamdulillah urang mah salamet. Padahal Covid ngagempur hantem-hanteman. Alhamdulillah urang dipilih keneh ku Allah. Nu paling utami dipercanten panjang yuswa dugi ka ayeuna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dina panjang yuswana urang sing tiasa janten wasilah ningkatkeun ibadah langkung ningkat. Solehna langkung soleh. Sabab naon? Tetep dina panjangna umur ge aya pertanggung jawaban. Mudah-mudahan wasilah riungan urang dina wengi ayeuna sing dijantankeun hiji ciri utamina engke di yaumil akhir urang bakal diriungkeun di ku Allah saperti kieu tapi lain ukur talagawetan tapi na surgana Allah amin ya rabbal alamin. Salawat katut salam mudah-mudahan tetap tercelimpakeun ka junjungan urang sadayana habibana wan nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana ka para sahabatna oge urang. Mudah-mudahan di yaumil kiamah sing kenging samadut umat mantena amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, panjang ponok ya. Depan kudu nawar da apal pengajian mah hawana tuh tunu. Pengatur acara di awal parantos nyaurkeun acara pokok santapan rohani. Waduh, ieu rada gaya. Nah, cenapa tadi disebut santapan jasmani. Itu berat kade. Santapan jasmani mah anu biasa kadangkala ku urang dipigawe kadenge ku ceuli katuhu kaluar ku ceuli kenca eta jasmani kadengena ku ceuli kadangkala ka dieu mah aya nu kadenge teu didenge tah jasmani mah kudu santapan jasmani kudu naon sababna ai jasmani mah kadenge na ku ceuli diteuneun dina akal. Tujuanana keur ngarobah tina teu nyaho jadi nyaho. Tah eta pangajian urang disebut. Ari ieu mah santapan ruhani.
lain ngan saukur ngarubah tina teu nyaho jadi nyaho. Kudu kumaha hasil santapan ruhani tina kedul jadi daek. Tah eta bedana teh. Ari santapan jasmani mah ngarubah tina teu nyaho jadi nyaho, ai santapan ruhani mah ngarubah tina kedul jadi daek. Kata kadangkala penyakit urang mah loba kanyaho kurang kadaek leres. Uninga tahajud je daek tara tah gering kene rohani nama teteh. Ilmu na loba luhur kanyaho na luar biasa. Teu ditunjang ku rohani nu daek bisa jadi jago debat dina ilmu na leres. Wah ngomongkan ilmu mau ngabulak. Ayo atuh cenah orang kerja bakti. Heunya eta dek teh waktuna mah riweuh. Alah. Kedul nama teu leungit leres. Leres aya nu kitu di dia. Seseueurna paling oge. Matak lamun ngalaman ngobrol jeung kolot baheula. Ngalaman ngobrol jeung kolot baheula, pan kolot baheula masuk aya model kieu euy ceuk kolot. Namun hayang hasil dina kahirupan bunga dunia bunga akhirat dimulyakeun di dunia mulya di akhirat ulah poho 5 perkara. Matak beda ing ngaji rohani mah Pak. Naon bedana cek bahasa kolot teh mah kudu kaharti ku pikir kahontal ku akal ngabulak hantem teu ngarti mah da tunuh atuh. Ya. Munang naon cenah tadi teh pangajian teh tinggal lieur si eta pangajian teh kitu cenah. Hoyoy ngomongkan batur jeung pamarentahan. Wah atuh cilaka. Balik teu robah leres. Lamun hayang salamet dunia salamet akhiratna ulah poho tina 5 perkara anu bakal jadi acuan tingkatan dina ngajalanan kahirupan. Nu kahiji ilmu cek bahasa kolot ya. Urang titi geura ke urang. Nu kahiji teh ilmu. Saluheureun ilmu teh aya tingkatan nu kadua nu disebutna ngarti kana ilmu. Naon cenah? Ngarti karena ilmu. Nu kahiji ilmu, nu kadua ngarti karena ilmu, nu katilu surti karena ilmu. Aya di dia bahasa surti. Naon cenah ai hartina surti teh? Bijaksana. Ilmu ngarti karena ilmu. Nah, pasti surti bijaksana dina kahirupanana. Leres. Jadi lamun aya jelema encan bijak dina kahirupanana level nage ilmu nage acan ka tepi. Komo ngarti kana ilmuna jalma nu ngarti kana ilmu pasti surti bijak hirupna. Leres. Lamun geus bijaksana nu kaopat nu disebut bukti ilmuna kaharti jalmana bijak dibuktikeun moal ka ilmuna. Tahajud teh sae heuda mung geus tepi teh ya kana pangartina. Leres. Awakna geus panggih jeung bijaksana da tunuh teh eleh simut ditejeh lain tibalik tunuh jadi dulur simut jadi babaturan atuh molor. Ilmu ngarti surti bukti nu kalima bakti pan geunaheun ilmuna ka tepi ngarti kana ilmu surti hirupna bijaksana dibuktikeun ilmuna pasti bakti ka sakabeh jalma bakti ka sakabeh alam tong boro ayeuna di gedor tong boro di teang pangheulana sabab hirupna cicing dina bakti. Saluhureun bakti nu jadi puncak tina sagalana aya disebut sajati tuh kolot mah meuni ngeunah bahasana. Ilmu, harti, surti, bakti, bukti, sajati da meuni ngeunah. Leres. Da kadangkala urang sorangan nyaho ilmu tapi teu ngarti kana ilmuna ukur jadi obrolan prak-prakan jadi akhlak jeung perbuatan mah eueuh. Leres. Urang boga babaturan sukses tina dagang, sukses tina tani. Tina naon cenah ieu tani teh? Bawang kumaha cek nu sukses tina tani? Melak atuh bawang. Ai urang tukang melak cenge. Kira-kira nuturkeun melak bawang tah moal. Kaharti dituturkeun teu kaharti oh nya mending melak cenge. Jadi lain bawang nu goreng cengek nu goreng pangartina anu beda. Leres. Mata kadangkala urang dina kahirupan kunaon ukur parearea omong heuda teu ngarti kalau diomongkeunana teh. Urang boga masalah bawa kana dalil,
bawa kana ayat dijawabna kunaon deui ku dalil deui ku ayat deui atuh eueuh tungtungna hayo berebut dalil leres teu leres ilmu pabeuli tapi teu ngarti kana ilmuna matak cek abdi tadi kumaha carana tina ilmu kudu tepi kana pangarti leres matak kolot baheula masuk aya paribasa budak geuring udah dibawa telin ka jalma nu boga ilmu awa cenah kanu ngarti duh pan levelna ge beda kade cenah eta mah jelema ngarti duh pan beda saluhureun anu ukur boga ilmu jalma nu ngarti matak dina kahirupan urang kudu ningkat tina ilmu beri kudu nepi kana ngarti kana ilmu. Contoh nu paling gampang ilmu ibadah we heula dina kahirupan. Tong borong ngomongkeun bab sunnah. Tong borong ngomongkeun bab qiyamul lail. Awal waktu berjamaah cek ilmu alus tapi cek prak-prakan jador dekane hese yeuh ngalengkahkeun suku leres. Bisi nyaho ilmu tapi teu ngarti kana ilmuna metak hese hirup bijaksana. Mentak bisa kaukur kurang dina kehidupan loba teh ngomongkeun ilmu bisa jadi jalma can ngarti karena ilmuna jauh kana bijaksanana oge. Mentak sameme nungtut bijaksana ti hiji jelema tingali jelemana heula ulah ka disalahkeun. Bisi sakola luhur ilmuna loba bijak mah henteu uji bisi can ngarti kana ilmu. Matak prinsip santapan ruhani, pengajian ruhani beda baliknya kudu mawa perubahan. Salah sahiji perubahan tina pengajian ruhani bijilna rasa sadar. Da babari nitah mah kade berjamaah, salat, puasa, lamun hanteu neraka, lamun digawean surga. Babari nitah mah nyadarkeun hese mah leres. Urang sorangan nunggus umur sakieu kadangkala hayang sadar daek butuh kana ibadah hese Pak. Saha teh? Heuh urang da ngadadak suku atuh morongkol rek hudang subuh teh eta reungit eueuh ge ngarasa aya reungitan di hayang nutupan jeung ngagarawan. Metak kembali deui kana konsep kehidupan. Ningali Cep Ajmi di Hitan di awalan kurasa syukur sohibul hajat lamun kurang rek ditelaah Masya Allah luar biasa boga budak lain perkara mudah Pak boga budak lain perkara mudah sabab budak gede na hirupna jeujeuhna ilmuna sifat sikap jeung perilaku na diatur ku tilu guru ai budak teh sabar hiji cenah tilu guruna oge mata kunaon ayeuna pababan ketika ningalikeun mintonkeun yen murang kalitos di Hitan geus balik geus siap dina sagalana tatangi diundang ka dieu mere beja kumaha carana lamun teh mah Cep Ajmi hayang jeujeuh da pababan apaleun ngabangun budak teu cukup ku keluargana sorangan mata kudu sarua sauyunan sarerea sabab budak jeujeuh teh dibangun ku tilu guru. Nu kahiji nu disebut guru baku saha indung jeung bapakna. Tah tugas pertama ngadidik budak teh ku indung jeung bapakna. Naon tugasna? Didik. Naon cenah Bu? Didik. Kumaha cara ari ngadidik? Entong sok didadak. Cek bayu BTS ya. Aing ngadidik teh teu bisa didadak. Mah budak hayang pinter puting harita ngapalkeun ah bodoh mah bodoh kajen teuing diduruk di jenjang Cikopi jadi lamun ngadidik budak teh entong didadak kumaha ngadidik budak anu bener nu pangheulana anu kudu dihadirkeun ku kulawarga rasa mahabbah cinta pikanyaah budak urang ulah nepi ka ngahadirkeun kebencian tuang si alamun teh tuang dibejakeun ka polisi atuh isen gede saeutik teh geuleuh ka polisi mau ngadahar obat pak polisi waduh gede saeutik oh si ieu nu sok baheula indung aing kita ngadahar obat teh aya nu kitu kolot di dieu lolobana budak hese sare itu dokter atuh dibawa ka dokter rek disuntik budak teh emung disuntik acan. Jadi didik budak ulah didadak nu paling utama ngadidik budak ku cinta.
Cinta sajati ngadidik budak mah contoh mending ngeunah eta baca didik tong didadak cintana ku contoh jiwir budak salat maghrib hayu maghrib genah teh kira-kira nu jadi indungna ngong isya jiwir budak hayu isya bring ka masjid tahrim jiwir budak hayu gugah jang ka mana subuh ku cinta make contoh inung mani ge acan geus popolotot ka budak magrib ka masjid ai inung mani ge acan aya nu kitu lolobana budak kana nepi ka disembreng di ka masjid bapak mah ke deui heula carape urang mah geus gawe geus naon leres rek kumaha budak kurang bisa jeje Batak butuh kerjasama di nararaga ngawangun guru baku nyata inung bapak kerjasama. Lamun bapak na ikhtiar usaha neangan modal inung nunyeun model di imah gitu atuh. Pasok itu tara kerjasama. Pan moal poho ta oh cek Pak Erik lamun bapak neangan model tugas inung nunyeun model. Budak ngadidik tong didadak utama nama ke cinta jeung dicontohan balik ti dieu jago tamun poho pan genah he teh aduh jeung lamun urang kasalaki popolotot nyontohan teu bener ya ke anak lah tenang Pak pokona isukan moal dipolototan di pamajikan wah teu pan kudu nyontohan namun urang di imahna kitu moal jauh budaknya boga perilaku saperti kitu sabab pengetahuan pangheulana ku pangalaman nu kaalaman ku budak berawal ti rumah tangga nah batak guru baku disebut guru baku na beres serenkeun ka guru nu kadua nu disebut guru bangku dimulai masjid pengajian madrasah jauheun nepi ka pasantrenna sakolana serenkeun ka dinya ku urang terapkeun ku urang ilmuna pinuhan ku urang ilmuna naon sababna tadi tia keur ngeusi akalna tina teu nyaho kana nyaho eta tugas urang dawuh Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wallahu ahrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna syai'an saestuna di ku izin Allah ku Allah urang dilahirkeun tina rahim nu jadi indung la ta'lamuna syai'a dalam kondisi teu mawana naon jeung teu nyaho naon-naon metak di imah di bekelan ku pendidikan, ku cinta, ku contoh tina kate nyahona dibekelan ka guru nu kadua nu disebut guru bangku jejehkeun ku urang nu katilu ieu tugas urang sarerea naon nu disebut guru laku nyaeta lingkungan leutikna tatangga jeung tatangga isa saeutik sa RT isa saeutik sa RW isa saeutik meureun sakadus isa saeutik sa desa eta bakal jadi guru kadang-kadang imah ieu mangaji unggal peuting budak dididik dicontohan tatangga nu hiji nama dihare-harekeun budak ulin isukna pasti ngarobah kana cara hirup budak leres mata kudu kerjasama di nararaga ngajajekeun kahirupan nu jadi anak urang teu bisa ngan saukur ngandalkeun hiji kulawarga sabab dihenteu 50% lingkungan mempengaruhi dina karakter nu bakal ngawujud di anak urang leres matak urang kudu Pak hiap-hiap cek basa kolot teh kudu silih jejehkeun naon sababna urang mah maju ka kolot budak nu bakal jadi pewaris mutlak lemur anu ditinggalkeun ku urang kade budak anu bakal nuluykeun kahirupan urang lain ngan saukur menang imahna hungkul lain ngan saukur menang harta banana hungkul jeung lingkunganana bakal diwariskeun kanu jadi turunan urang leres urang bisa ngeunah tentrem adem ayam hirup di kampung ieu bisa ngeunah tentrem adem ayam hirup di pelemuran di dieu saha nu berjuang kolot-kolot urang baheula urang mah ukur kawaris katentreman kawaris keamanan lamun ieu lemur ku urang teu dijaga lemur ku urang teu diutuhkeun tina sagarupa perkarana asup ti luar kagorengan asup ti luar budaya-budaya anyar rek kumaha anak incu urang jaga leres cacak-cacak urang ayeuna
nu diwaris ku kolot urang ketenangan, nu diwaris ku kolot urang kangenahan hirup di lemur ieu geus kieu karasana. Komo lamun urang teu bisa ngajaga lemur, rek ngawaris naon urang ka lemur urang. Ameng ka Majalengka, ameng urang ka kota, ningali di batur tatangga jeung tatangga geus paaing-aing. Leres. Oh cenah di komplek mah kieu, kieu kumaha angres salah di paing-aing mah. Nepi ka aya paribasa nu gering eueuh nu ngalongo. Urang mah alhamdulillah guyub keneh leres. Nepi ka boga rezeki saeutik ieu ngagoreng asin, ieu ngagoreng jengkol, nu ieu nyamel pandariung, akhirna mah asin ngadahar, jengkol ngadahar, sambal nyocol. Gitu we di urang mah. Irit mah tak kudu daek, urang teh gembung jeung tatangga, dahar naon we ayeuna? Oh, urang nyangu. Meuli beas unggul. Urang asin, meuli asin unggul. Urang nyamal, sambal nu unggul. Tapi dahar wareg coba di kota, beas meuli, dahareun meuli, sambal meuli, asin meuli, leuwih mah. Mentak dina laraga ngadidik budak sangkan jeujeuh. Sesuai jeung doa-doa urang tadi sing jadi budak nu soleh, budak anu bager, budak nu ngabakti teu cukup ku doa jeung diaminkeun tapi butuh kerjasama ti sadayana leres. Dalamun urang teu menyadari jeung sadar nepi ka palebah dinya, maka saumur-umur uku gede ka hayang. Leres, hayangna we budak teh soleh tapi faktana beuki gede teh beuki piruji teh budak. Beuki cunil. Beuki bedegong. Tak kudu dibangun ku urang. Hirupkeun ti rumahna, hirupkeun jeung lingkunganana. Lamun teh mah di urang aya guru, aya pangajian, dorong. Mung anterkeun ka masjid tungguan. Jika sakola TK menye sakola TK di tungguan dianterkeun aya pangajian mung ya Allah. Di TK mah ukur minterkeun budak. Tapi lamun ka pangajian indungna ge meunang berkah jeung barokah pan nikmat. Sok nganter budak sakola TK, budak diajar indungna di luar ngomongkeun saha. Eta mah tadi dek meuli minyak ngantri. Ayo he ngomongkeun batur. Lamun urang sanggup nganter budak ka TK aya pangajian di masjid mung miang jajabkeun jeung urang-urangna. Budak meunang ilmu, indungna meunang ilmu, meunang berkah, meunang barokah nikmat henteu. Ulah nepi ka pabalik atawa teu saimang. Ai ka sakola dangdan, doh diwedak ka mana jajab budak sakola. Alah, deka. Ai budak ditaka masih gitu mung cukup ku hemungeun budak nage. Lah. Eta teh anak urang. Leres. Jadi kudu diperjuangkeun bener ku urang. Naon sababna beureum hideung ngeunah teu ngeunah eta anak urang, maka lamun teh urang boga kahayang budak jadi jeujeuhkeun ti ayeuna. Leres. Naon sababna da urang mah estu hirupang nikmat-nikmatna gubrag ka alam dunya geus dibere jeung jalan salametna. Naon buktina? Urang mah geus nyekel pageuh kana Islam. Alhamdulillah pan batur masih kene ngalalakon ngalalana. Keur neangan keyakinan kaidah keimanan batur mah nepi ka kudu ngalakon heula. Lahir di Nasrani, lahir di Yahudi, lahir di beda-beda agama. Urang mah alhamdulillah. Gubrag ka alam dunya golosor Islam. Mentak cek bahasa urang mah sok aya paribasa Islam warisan. Islam warisan teu puguh-puguh Islam ya urang mah. Tapi eta nikmat pang luar biasana. Naon sababna inna doi Islam. Eueuh di aturan nu bakal nyalametkeun urang kecuali Islam saestuna ketika urang geus muntang pageuh kana Islam, salamet teh geus deet, Pak. Salamet teh geus deet ceuk ilmu teuing ceuk kadaekna mah. Pan rata-rata di dinya ilmuna aya kadaekna eueuh. Naon sababna ayeuna mah keur ngetren panyakit anyar, lain corona wae panyakit teh Bu. Naon cenah panyakit nu ayeuna bomas. Naon cenah? Bodoh, males, somong. Allahu Akbar. Deka kabayang eta jelema. Geus mah bodoh, malas, somong. Cek Allah teh. Leres. Hampir rata-rata termasuk urang boga penyakit eta. Lamun aya nu mamatahan sahanapeun, sapanggulana ieu mah. Mami dinya ge pan ieu heula kolot teh. Tah, mulai penyakit bodoh keluar.
diajak vaksin, ibu-ibu, bapak-bapak, biar tacan vaksin mangga ke kecamatan, mangga ke desa, 1000 alasan. Pembagian BLT, wah tanda tanu kabagikeun geus ngalentuk di bale. Allahu Akbar. Vaksin teu nanaon. Ulah carekeun agama jeung negara, da urang teh kudu sehat. Ngalawan sagala rupa bentuk anu bakal ngahalang na jalan kahirupan lamun aya jalan ikhtiarna sok laksanakeun. Insyaallah bakal jadi manfaat jeung maslahat buktina geus divaksin kabeh mapan lebaran urang bisa sasalaman ayeuna mah. Nya 2 tahun teh urang teh bisa ka mana-mana komo tahun mimiti lebaran urang jiga kumaha. Mun hese sasalaman acan. Ayeuna mah alhamdulillah sugan we atuh tahun hareup mah urang bisa bihara-bihari dileres. Balik deui ka urang. Wujud ikhtiar urang. Sagala rupa kudu make ikhtiar. Angke oge cenah. Geus waktuna bakal eueuh. Naon bedana jeung nonton leho. Pan kudu diikhtiaran maksudna mah kitu. Tenang geus cager ge leho mah eureun. Geus cager eureun. Ngan eta keur murag lamun teu disedot ka mana lompatna. Naon bedana jeung corona. Tenang geus waktuna eueuh ge eueuh, can eueuh. Engke bakal kumaha kana kahirupan urangna. Ibarat kata kitu. Matak lamun aya jalan ikhtiaran ku urang. Dak nikmat luar biasa, urang mah gobrag ke alam dunia geus dibere kanikmatan luar biasa, nyatana nyepeng pageuh kana Islam, tinggal ngajalankeunna. Islam teh naon? Ari Islam teh aturan anu bakal nganterkeun kana kasalametan, ngandung maksud lain ukur teori, lain ukur ilmu, tapi kudu rarap dina kahirupan. Matak sok disebut cek basa urang teh mah akhlak. Jadi Islam teh kudu ngajadi akhlak dina kahirupan teh lain ngan saukur secara pengetahuan jeung teori. Lain ilmu na hungkul, tapi kudu ngararap jadi akhlak. Oh nyata cenah hese ari hayang ngarap jadi akhlak teh. Uji ku urang. Kahirupan urang di alam dunia diatur, dikendalikeun sagala rupa perkara lain ku batur tapi ku urang. Perjalanan kehidupan urang di alam dunia ti mulai lahir nepi ka maot, ti maot ka ditu jalanan teu loba. Jalanan teu loba. Sabaraha hiji jalan anu ku urang ditincak ti wit lahir nepi ka maot nepi ka alam akhirat ngan ukur 2 jalan anu ku urang ditincak. Lamun ti lahir nepi ka maot 2 jalan nu ditincak naon aturan Islam dipake jeung teu dipake kitu we meureunna. Leres teh. Lamun aturanna dipake jeje hirupna lamun teu dipake cilaka hirupna. Polisi aya ngaranna polantas, polisi lalu lintas. Ngabogaan senjata disebutna tilang. Waduh eta aya urang dieu nu ngalaman ditilang. Seueur kunaon nabrak lampu merah. Waduh cek polisi ditilang cenah ieu. Duh cenah Pak punten teu nyaho aturan lampu merah ulah ditabrak. Apal cenah Pak? Nah atuh jeung ditabrak keneh wae lampu merah. Heuh panyata cenah polisi nah ban kitu teh malad teh. Jadi asa teu salah. Padahal lamun urang berprinsip sanyana penegakan aturan teh geus aya lampu merah ulah ditabrak. Forbeden ulah ditabrak, tempat parkir geus aya rambu-rambuna. Nu nyeun jadi salah teh nalika rambu-rambu kurang ditabrak, teu beda jauh jeung kahirupan. Ieu ulah, ieu meunang, ieu ulah, ieu meunang, ieu kudu, ieu teu kudu. Nu geus pugu ulah cek agama tabrak. Terus kitu urang teh. Jadi sabenerna mah lain urang cilaka ku batur tapi cilaka ku pamola sorangan. Urang-urang keneh nu bakal nyelakakeun mah lain batur. Matak lamun urang dina jalan kahirupan tadi teh ti awal lahir nepi ka maot nepi ka ukur 2 jalan nu aya, maka ti ayeuna urang kudu nangtukeun jalan mana nu kurang rek ditempuh. Jalan mana nu kurang rek ditincak. Lamun memang dina kahirupan aya Islam sing pageuh cekel pageuh eta aturanana. Hirup diatur ku Islam. Anu sok make aturan jeung teu make aturan sakitu-kituna dosa piomongeun pita capekeun eta teh jalma nu teu make aturan. Da lamun hirupna make aturan mah moal nepi ka dinya moal pangih jeung maot sabaraha hiji pantona 2 pantau maot teh ukur 2 nu hiji pantau husnul khotimah nu hiji pantau suul
khotimah. Kira-kira jalma nu bakal asup kana panto husnul khotimah nu sok make aturan Islam tan utara. Tuh, jadi hayang mukakeun husnul khotimah teh engke tati ayeuna. Terus lamun ayeuna di dunia keur hirup jumeneng lagi embung make kana aturan Islam, maka ketika maut panto nu diasupan nu mana? Husnul khotimah ta suul khotimah? Ari hayang kana husnul khotimah, ai dina hirup aturan teu dipake, nepi moal kana panto eta. Panto suul khotimah mah teu datar teu nanya. Naon cenah Bu? Panto suul khotimah mah teu datar henteu nanya, tapi mudun molor ge nepi tah kana panto suul khotimah mah. Bener? Ngagolosor kana panto suul khotimah mah diuk diburuan omongkeun batur. Goloyor kadinya. Aduh, kemana yo? Panto suul khotimah urang mah. Wah, aduh. Jadi urang ketika berperilaku dina kahirupan teh kudu sadar. Nalika urang berperilaku A, nuturkeun aturan tah henteu. Nalika urang berakhlak B, nuturkeun aturan atawa henteu. Nalika dina kahirupan urang teu nuturkeun kana aturan, maka maot panto nutara nuturkeun aturan disebutna panto suul khotimah. Gampang. Jadi saestuna poe ka poe, menit ka menit, jam ka jam urang geus bisa ngitung. Tak dawuh Kangjeng Nabi antali sabu qoblal hisab diaritung ku anjeun teu ayeuna sameme diitung ku malaikat. Itung ti hudang sare nepi ka sare deui. Antara aturan nu dipake jeung nu teu dipake loba mana. Itung ku sorangan. Sabab eta dina lengkah kahirupan urang nu bakal nangtukeun panto mana nu urang diasupan nalika maut datang. Leres. Cukup ku amin teu. Ngeunah ting Mang Amin meureunan keneh teh. Padu gebrus lah. Leres. Da pengajian ruhani mah kudu ngahadirkeun rasa sadar jeung butuh ke Allah. Dibuktikan ku ibadah, lain butuh ibadah, butuh ka Gusti Allah. Dibuktikan rasa cinta jeung mahabbahna ku ibadah. Betak samemeh ngomongkeun ibadah urang kudu sadar. Yen ti ayeuna urang kudu meniti jalan anu nganterkeun kana kasalamatan. Leres. Kan ditimang 50%, 50% leuwih hiji eta nu dipilih. Ditimang ke di alam panimbangan 50 hiji persen kahadean, 48% kagorengan. Asup berat keneh timang kahadean. Leres. Saper. Matak lamun ayeuna urang ngitung ti hudang sare nepi ka sare deui kira-kira aturan nu dipake dina awak urang, dina kahirupan pribadi urang jeung nu henteu kira-kira loba mana. Urang geus bisa ngukur. Urang geus bisa ngitung. Kakarek dirinya urang nangtukeun ku kieu wae mah atuh hirup teh. Ku kieu wae mah atuh akhlak teh. Ku kieu wae mah Gusti jauheun hayang asup kana surga. Reket panto husnul khotimah lagi jauh kene. Beres? Udang sare subuh kukuliatan kene. Berang saeutik nu deteangan naon berita. Doh aya cenah je. Informasi selebriti. Aduh, sanu viral si Jinidin Jidan. Aduh, rame. Hayo henu dikorean teh kagorengan. Matak rek kumaha urang ngabogaan pribadi anu baik. Rek kumaha dina kahirupan urang ngabogaan akhlak. Sementara hayang ngabogaan akhlak teh aya kuncina. Naon cenah ce? Hayang ngabogaan akhlak teh aya Cina. Naon kuncina sangkan akhlak urang jadi alus, teu pira tapi hese. Nah disebut teu pira tapi hese, disebut teu pira teh kieu. Di mana batur nyieun goreng urang nempona ku kahadeanana, tah jelema boga akhlak. Jelema boga akhlak mah nalika batur nyieun goreng urang nempo tina kahadean nana pasea moal Pak. Pasea moal kira-kira. Oh ai urang mah kumaha teko batur hade sok hayang nempo tina kagorenganana urang mah teu kadeuleu dicokelan puguh baheula mah bogana teh motor urang teh sok diajak dibonceng bahkan sok nginjem pan dihambangkeun tah hirup urang
teh meuli mobil da geuleuh atuh. Si eta naonan meuli mobil di beja-beja nanganyuk tuh teh. Ngari riweuh cuk urang mah naon meuli mobil. Heuh nya paduli atuh naha teh. Jeung kudu riweuh urang. Jadi lamun urang masih kena resep ngaguar ka gorengan batur, berarti cirining urang ngabogaan halak hade halak nagoreng. Kan simpel ya ngaji. Ngeunaheun ieu sebenarnya. Babari jadi moal poho di bawah baliknya teh aya gitu nerap. Oh cek Pak Erik lamun urang hayang ngabogaan akhlak anu alus nu paling gampang migawena teu pira ningali kahadian batur nalika batur goreng ka urang. Sok salamet lemur ieu mulai papasiaan moal lamun nepi ka urang dieu berprinsip nalika batur goreng ka urang nempo kahadeanana ti batur beres. Ya Allah nikmat luar biasa. Osok kitu tatara. Osok tatara. Umur sabaraha ye kade kolot heueuh robah acan maot deet. Mata cek abdi tadi di awal muji syukur kanu kawasa dina gempuran corona nu luar biasa urang dipercaya keneh ku Allah ngabogaan panjang umur. Dibere panjang umur teu robah-robah duh cek Allah hanyakal si eta ku aing nu diurupan panjang teh coba melamun nu itu mah. Ya Allah ya Roy betak lamun enu maot teh usap dada. Namun aya ngadenge innalillahi di masjid teh buru-buru ngusap dada. Namun nganterkeun ka kuburan buru-buru ngusap dada. Innalillahi cek dina mik ya pengumuman di masjid. Kabayang teu lamun disebut eta ngaran urang jeung bin bapak urang. Kabayang teu? Contoh, ulah urang atuh nu kitu mah duh. Usaha sok lagi contoh. Ulah urang atuh da urang ge paur kalau badinya nama. Bapak Udin bin Samsud. Punten we. Anakku dicontohkeun pan. Baku dicontohkeun anak oge. Bapak Udin bin Samsudin tos ngantulkeun alam dunya. Kabayang eta lamun disebut ngaran urang. Bekel can boga maot geus datang salamet hayang heuti mana. Leres. Matak lamun urang geus berteori ka pelebah dinya ngadenge inailahi teh ngagebeg. Bisi ngaran urang nu disebut jeung kade ulah poho pasti disebut jeung diumumkeun ngaran urang jeung bina pangih jeung maot. Leres. Sabab maot mah pasti geus boga naon urang keur nyanghareupan eta perkara. Leres. Di manian usap dada. Engke mah aing kate nu di manian teh. Di boehan usap dada engke mah urang nu di boehan teh. Digotong engke mah urang nu bakal digotong. Dikuburkeun engke mah urang nu bakal ieu mah kumaha nepi ka dikuburkeun, nepi ka di ruang. Lalajo ngomongkeun batur kumaha tadi? Rame we. Oh, sugan aya sedih nempo batur maot. Eueuh. Aya nu kitu? Datang ke makam lain sedih. Lain yang cari kandung geus eueuh da geus eueuh itu mah urang. Engke ge bakal gitu. Bekel can boga maot pasti. Ya mah kumaha kopi atuh. Kopi heula yo. Eta ge datang ka makam anu urang ge engke bakal di dinya. Da geunah keneh nguyup si kopi jeung udun. Aduh. Kamari teh ngobrol keneh jeung urang teh. Ayeuna geus maot. Oh, udun deh udun. Aya nu kitu? Ai kahayang datang ka makam teh saredi. Aduh, dek euy. Geus ieu mah buah isukan mah urang. Eueuh. Aku lah tadi mana-mana ge Pak gitu. Eta nu ningali jelema nepi ka dikurebkeun nepi ka di naon? Heuh? Naon teh tadi tinihan ku taneuh teh disebut teh? Mereka di ruang sedih teu datang. Eta kira-kira lamun urang maot. Pantau nu muka husnul khotimah ta suul khotimah. Kira-kira urang nu jelema nu kitu boga akhlak teu boga akhlak. Minimal isukan beres pengajian ieu aya nu maot sedih lah minimal atuh. Heuh sesedihane heula lah. Teu ulu teuing meureun ke mah. Dedeh teu teh. Heuh pan lamun hudang deui mata nu dikuburkeun acakan usia engke. Aing nu udun cenah di luhur. Matak urang teh kudu bisa ngaranap diri. Pang-pang nama tadi kudu bisa ngahadirkeun rasa sadar.
butuh ku Allah dibuktikan ku ibadah. Naon sababna lamun urang teu nyantel ka Allah berat ibadah teh gagabah teuing. Sok tanya kalau sok salat berjamaah berat teh yang berjamaah. Tong dina alasan tara. Oh keur jeung alasan kudu tara tuh kudu berjamaah ge berat cenah kitu pan kita geura jadi alasan. Urang kudu mampu merubah sagalana. Dina sagala rupa fase kahirupan. Lain ngan saukur ngadoakeun hungkul anak sangkan jadi soleh lain. Pan kudu didukung ku sakabeh perkara, kula warga, lingkungan, guru ngaji, madrasah, dukung kabeh. Meh lahir orang-orang soleh-soleha di Desa Talaga Wetan. Meh lahir orang soleh-soleha di blok ieu, pan nikmat luar biasa tuh. Contohna malemur anu dalam mana mereka soleh-soleha padahal teu pira ukur sadar diri, butuh ka Gusti Allah. Sadar ka Gusti Allah. Da urang mah hirup di alam dunia lain hirup tapi dihirupkeun. Naon cenah? Dihirupkeun. Mentak lamun urang Sunda ya urang Sunda teuing urang Majalengka mah. Lamun geus lebaran teh hayang teh ka laut ulin teh. Sarua urang deui sok hayang ka laut. Sok tapakur tatara urang di lamun ulin ka laut. Sakali-kali mah diuk di sisi basisir heg peureum. Diuk di sisi basisir heg peureum kabayang teu lamun cai laut eta jadi seuneun neraka laukna jadi urang. Da najis atuh ka laut. Da moal jauh teu kitu jaga oge. Gugurimpalan urang na jero cai laut anu engke mah jadi cai neraka. Eueuh nu nulungan engkak. Mung ka neraka. Tiraha urang rek ngome akhlak. Tiraha urang rek ibadah bener engke deui wae geus maot. Ti ayeuna balik ti dieu teh salaladar ngusap dada heueuh nya euy. Kadang kala maret kabelah gigir, sahanapeun geus maot. Leres. Untuk utuh kene, jengkol kagayem kene, maot. Tenang nu geus uhuntuan. Tong keung, nah ada tuh diukur ku huntu maot mah tenang. Tenang tong keung. Ya maksudnya teh urang teh kudu mawas diri. Bahwa eueuh hiji alasan naon-naon pun nalika maut datang. Tugas urang hiji nyekel pageuh lengkah hirup dina aturan nu bakal nyalametkeun eta anu nyieun berat. Taraweh kamari karasa ku urang beratna 30 poe. Poe peuting kahiji, oh sumanget imam takbir milu takbir peuting kahiji. Saminggu pertama pinuh masigi. Minggu kedua mulai rada ngorotan, carape cenah itu doh. Minggu katilu mulai ngorotan, sami di lege gitu. Sami angot minggu kaopat pinah kabeh ka pasar. Bapak meuli baju. Geus poho kana taraweh. Ulah dikira nalika urang ngalengkah dina ibadah hampang berat naudzubillah ya Allah ya karim. Mentak iwal urang jeung tatangga jeung lingkungan sok silih jungjungkeun silih betot silih dorong. Bray, jieun kahadean. Blok naon ieu teh? Supaya blok astana dunya engke nyieun di blok astana di akhirat cicingna surga Allah. Kuani ku pakubu. Kamana kubu? Teuing eueuh cenah yo. Kade ulah salah desa kita ditu teh di anggarnya ke Talaga Wetan. Mata kudu paheuyeuh-heuyeuh ti ayeuna nyieun kahadean cicing pager dina aturan. Matasimu bihabillah cing mararantang muntang kana tali-tali Allah. Dipimpin ku jalan syariat pamarentah aya pakuwu, aya para ulama, aya para kiai, aya para kasepuhan. Maruntang kadinya. Talaga Wetan hadir di surgana Allah, blok astana hadir di surgana Allah. Ukur ulah di mana? Jadi ngariung di dia, euy ai jaga orang di akhirat ngariung di moal sing gede hate ngajawab. Ngariung euy aya blok astana di surgana Allah. Bral jieun ti ayeuna. Wani nepi ka kitu teh. Kudu wani dah yang salamet. Coba bari atuh ngomong mah jadi. Aduh, eta geus jadi dewa. Debat deui ilmu engkena. Geus selarapkeun kana awak uji ku urang naha aing kedul titik kitu we heula. Bener teu? Daripada hayeuh ngorehan tatanya jadi urang teh ieu teh penyakit hate. Waduh, meuni gaya kedul mah kedul kitu nah deui. Bener?
tinggal teangan eta penyakit kedul ubarna kunaon meureun kitu ubaran kedulna urang masuk nafsuan itu boga duit teh tah teangan ubarna ku duit meureunang urang masuk aral nempo batur senang ngan sok senang nempo batur aral wah selalu dicari obatna di hudang nepi ka sare deui hudang subuh hese urang teh kudu diajar beurang teh ya kunaon tadi subuh dek mun hese hudang ye bener panggil jeung isrok panggil jeung duha kunaon ye dek mun hese sunat teangan panyakitna teu nyaho ilmuna teu nyaho padilahna teu nyaho kahadianana ta memang kedul deui wae kadinya lumpatna teh leres ngong adan lohor kudu nama langsung ngejat ke masjid berjamaah ya henteu tanya ya kunaon dek teu bisa pangijeng asar tanya kunaon itu bisa mentak sadari ku urang lempengkeun niat tujuan luruskeun namun urang hayang nepi kana surgana Allah ti ayeuna ditata jalan nu urang rek dilewati pan geunah ya surga kadieuna husnul khotimah kadieuna Islam. Jadi orang tinggal kumaha ayeuna pake aturan Islam na hirup maut na kana husnul khotimah surga teh ngeunah eta babasaan leres anu hese naon gogoda migawe kahadeanana ngararapkeun aturan Islamna dina kahirupanana eta nu pangberat-beratna leres mentak butuh sadar butuh hate anu kuat butuh hate anu bisa nganterkeun urang kana keyakinan jeung keimanan. Mata Islam mah diajarkeunna ku tilu perkara. Nu kahiji iman, nu kadua Islam, nu katilu ihsan. Ieu bahasa ieu. Jadi ulah sok boga sifat sakompet daun. Kadangkala urang mah sok boga anggapan antara Islam jeung agama Islam teh eta keneh. Masuk aya kitu. Islam jeung agama Islam teh eta kene beda kumaha cara ngukurna tingali tina rukun-rukunna aya Islam mah disebutna rukun Islam ari agama mah disebutna rukun agama Islam beda ai rukun Islam sabaraha hiji 5 ai rukun agama 3 iman Islam ihsan kunaon iman dipanggeulakeun kunaon iman dijieun syarat kunaon iman dijieun rukun sabab eta anu pangheulana bakal nganterkeun kana mampuna urang migawe aturan-aturan Allah tak bijilna oge antara nyaho jeung teu nyaho dina jasad kedua jeung daek dina ruhani dina hate iman ari iman cek urang blok astana naon hartina yakin pokoknya mah urang leres akur cek urang blok astana aya disebut iman teh yakin teangan til sirah sausap rambut depi ka handap sausap dampal dina diri urang disebut manusia tempatna yakin di mana ayana dina hate cek rukun iman nomor kahiji iman kasaha ka Allah sakuduna dina hate urang aya hadir inget ka Allah atawa henteu sakuduna mah hadir urang uji ku urang salila diuk dieu patempatan dina hate urang disebut tempat yakin antara inget ka Allah jeung poho loba mana ya matak pantes kedol ayo da teu boga arah teu boga tujuan teu boga pamuntangan sabab eleh kene ku poho batan inget Batak cek Al-Quran fadkuruni adkurukum lobakeun inget ka kami dawuh Allah maka kami bakal leuwih inget ka anjeun. Rek kumaha na rezeki urang rek dibere leuwih, rek kumaha dina sagala perkara dibere leuwih ti batur, dalah urang oge ingetna ka Allah ge hese. Kadangkala inget sote lamun keur hese, geus mah hese inget ka Allah teh. Sakala inget ge eta ge mun keur hese, hese we hirupna ge. Leres kalau hese inget sekali inget oge eukeun hese mentak wajar lamun hirup ge hararese
Hese hudang subuh, hese berjamaah, ya hese we. Terus jadi lamun teh mah kurang diuji geuninganan. Kunaon dina kahirupan kenyataan orang ayeuna dina lobana kanyaho pangajian hayo ilmu namahan tapi teu matak namah amal sabab kedulna dina hate can kapiceun. Jauheun si kedul rubah jadi daek. Matak lamun hayang si kedulna leungit eusian dina kosongna keyakinan, dina kosongna keimanan dieusian ku keyakinan jeung keimanan. Terus lamun geus eusi dina hatena keyakinan keimanan ku cara inget ka Allah maka akan lebih mudah urang ngarasakeun nikmat-nikmat Allah. Tadi liri barat cai laut jeung laukna. Lamun jaga eta cai nu bakal jadi seuneuna urang nu jadi laukna nalika urang hirup di alam dunia teu beda jauh. Dunia jeung pangeussi jeung urangna teu beda jauh cai laut jeung pangeussi. Pedah bedana ai di laut mah cai, di urang mah angin. Naon cenah? Angin. Jadi angin nu eueuh ieu teh sabenerna lamun dibawa ka laut mah caina ce. Leres. Lamun lauk dicokot tina cai, hirup keneh ta paeh ta laukna? Paeh. Urang lamun leupas tina ieu angin paeh moal. Percaya teu, sok bekem nu gigireun. Leres. Tinu ngahirupan urang teh saha? Aduh, hirup keneh euy. Ai isukan hudang teh, alah sia euy teu bisa ngarehap. Paeh ta pasti. Bener. Urang hirup keneh naon cirina ayak maha. Nu ngahirupkeun dina kahirupan urang. Ieu. Eta kunaon aya wujudullah dina 20 sifat Allah nomor hijina wujud. Ari wujud teh aya di mana ayana kanikmatan Allah dina kahirupan urang. Ieu. Terus mentak lamun masih keneh aya renghap dina irung cirining urang masih keneh hirup. Mentak lamun rek ngamuk, rek goreng sifat, rek goreng akhlak, rek goreng adat, buru-buru angseula irung. Duh hirup keneh euy. Terus sabab ketika orang hirup keneh berarti anu ngahirupan. Ketika orang dihirupan berarti masih keneh dipikanya ku Gusti Allah maknya kanyaah Allah kurang dipake edan ka batur. Leres? Maknya kanyaah orang dipake goreng ka batur. Maknya kanyaah Allah kurang dipake prasangka buruk ka batur. Leres? Mentak lamun rek goreng adat, goreng sifat, goreng akhlak, buru-buru angsean. Berarti aya keneh kanyaah Allah. Mentak diajar syukur nu paling luar biasa teh nyukuran hirup Pak. Puasaan lamun wani mah disebutna puasa nadar. Irahan niatna rek sare ya Allah. Upami abdi enjing gugah di dunia keneh keur mayar nikmat enjing bade saum unggal poe puasa teh. Terus perang pernah tuh berpikir ketika rek sare hudang di dunia keneh. Aing ngarete anjir poe ieu mah. Teteban oh jati cenah ieu. Wah, kalam kubur pasti kajadian. Beres. Mata ketika orang masih kena diberi nikmat ku Allah rarasakeun ku urang. Kamahaan Allah dina ngahirupkeun urang. Kamahaan Allah ngajaga urang tina mara bahaya. Kamahaan Allah ngajaga urang tina pirang-pirang panyakit. Kamahaan Allah ngajaga urang tina sagarupa ujian jeung teu coba. Tapi urang nu dijagana ku Allah luar biasa teu boga rasa mulang tarima ka Allah. Naon buktina tadi bodoh males sombong aya we sombongna. Bijil keneh sombong nama. Ku ujian nu sakieu beratna teu matak ngajadikeun ningkatkeun amal. Ku ujian nu sakieu luar biasa teu matak jadi jalan ngajadikeun urang leuwih meningkat dina masalah kahadean. Laras teu eueuh nu robah. Angrek nu kedul-kedul. Pakuwu 5 tahun, 6 tahun beres jadi kuwu najel isuk pasti bijil deh nu ngaganti. Pakadus lengser isuk pageto jel deh nu ngaganti. RT RW ngaganti babari nu ngaganti. Tapi nu berjamaah subuh tumpul hiji hese namahan deui tah. Leres? Nu berjamaah 10 mun maot hiji jago lamun 10 di salapan teh. Ya Pak? Hese hayang namahan nu berjamaah teh hese. Sabab naon tadi jiwa sadar anu kurang. Metak tugas orang dina wanci ayeuna lain hayang ngalulugukeun ilmu, tapi rarapkeun ilmuna jadi pangarti.
Dengan harapan si ilmu lamun geus ngarti jadi pangdorong rasa mahabbah ka Allah, jadi jalan mudah keur ngalaksanakeun ibadah-ibadah ka Allah. Jadi lamun aya kedul salah batur salah urang. Salah urang. Jadi bedakeun mana nu disebut pengetahuan, mana nu disebut kemauan, mana nu disebutkeun kanyaho, mana nu disebutkeun kadaek atuh balik ngaji ti dieu bisa-bisa ngabedakeun kitu we heula. Terus kitu we heula. Sabab kadang-kala lamun teu diuji ka dinya sok bijil kalimat piraku. Duh, piraku. Bae kedul mah kedul lah teu piraku. Bapak kiai, bapak berjamaah, nah anak kitu heuh nyai kedul mah kedul es. Terus termasuk orang kadang-kadang aing nyarekan jeung eta mah gampang gitu pan. Anu hese mah nyadar ke da urang ge daek teh lain ku dititah. Kade ah. Leres? Urang daek ibadah lain ku tapi ku sadar. Ku butuh urang oge. Da lamun teu sadar kenapa ngabutuh, sarua we hayang molor jika batur urang oge. Mantap kenapa na kahirupan aya ujian. Kuna kahirupan aya rintangan. Sugan ku susah mah sasusah-susahna jalma. Datang ke Allah diberi susah mah sugane atuh. Sok rajin rada daek. Mata kunaon jalan paling gampang diberena qiyamul lail. Panggampang-gampang. Naon sababna jelema nu boga masalah mah hese sare kitu meureunna. Kabayang lamun urang boga masalah sare wae rek iraha atuh urang beresna masalah. Mata kunaon dijieuna peuting alo nyahueun jelema nu boga masalah mah sok nyileuk. Ah cobaan jadi beres salat peuting sugane dina nyileukna bari daek salat. Kitu Allah mah. Kumaha teu nikmatna. Mata lamun urang geus dibere hese sare ciri eta teh Allah geus keur nungguan urang qiyamul lail. Sok aya nu hese sare nungguan bola. Aduh. Rek sare sieun 14. Kitu lain. Palebah nungguan sepak bola rada semangat lah do. Ayo sare we tibra. Mentak sok aya paribasa lamun hese sare ajak ibadah panona pasti sare. Mentak nikmat dina Islam mah eueuh hese penyakit sare. Di Jakarta mah aya disebutna insomnia, leres. Penyakit hese sare. Di urang mah eueuh ajak jumaahan sare eta. Ubar hese sare teh jumaahan. Duh. Eta koropak liwat gitu kadeng duit mah geus aya 2000. Ek sodako. Ya aduh. 2000 mawati imah. Ini ka jumaahan peur. Itu koropak liwat itu langcil. Holoh koropak padahal teu sare heun teu kalenyap. Urang anu sok kitu teh. Ku nikmat-nikmat dina kahirupan sagarupa perkara aya nikmat tinggal diuji ku urang ngarepkeun ka urang. Entak dawuh Kangjeng Nabi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jalma nu nyaho kana dirina bakal panggih jeung Gustina guar tina awak urang. Amun hayang panggih jeung Allah panggih jeung nikmatna panggih jeung surgana pesek diri urang. Pesek awak urang geus pugupan tadi tina ibadah, tina perilaku, tina sifat, aya akhlak, aya pangedulan, aya panyakit nu aya dina awak urang guar ku urang saeutik-eutikeun. Kerarapkeun da kabeh gerarap atuh. Rarap jadi ngomongkeun kanikmatan hakikat 7 lapis langit bumi aya awak urang kabeh neangan naon kabeh aya urang. Kaobe ogen aya awak urang. Teu kudu neangan jauh-jauh. Saripati bumi geus puguh 7 lapis aya awak urang. Naon ayana eta daging, tulang, sumsum, getih, di mana bijilna? Urang teh leutik heula atuh di kumaha-kumaha oge. Gubrag ka alam teh pan orok heula disebutna oge. Nah ngagedean mulai dibere saripati bumi. Naon disebut saripati bumi? Loba. Nu tina taneuh, nu tina cai, leureuh. Tina taneuh naon? Kulit. Mentak lamun aya nu maot dikubur teang pangeran nu beak teh kulit. Eta saripati taneuh. Saripati seuneu daging kade. Lamun nanyakeun saripati seuneu na awak urang daging cibit moal nyeri tapi panas. Terus cibit daging moal nyeri tapi panas saripati seuneu enak daging urang. Saripati cai ayana getih urang, saripati angin aya dina tulang, mentak lamun naon disebut angin duduk, asup angin, nu nyeri teh pan tulang, encok geus kana tulang eta teh asup angin mimitina tah. Tina mah hayuh wae digesek tina lambung, bijilna angin, lupatna pasti kana encok tulang nu karasa, lalinu teh teh. Mentak angin na tulang, cai na getih, seuneu na daging, naon hiji teh? Taneuh na kulit. Kabeh di dinya. Disampurnakan kunaon ku panon poe mata ku daek moyan tuh pan lawan corona ge nya pangisuk-isuk teh moyan goca teh kudu moyan urang mau ngalisuk moyan
gawe ngaramet we jeung macul heuh teh malin moyan moe meureunna. Aya moyan masa kedeung bari sok esuk aing macul nepi ka lohor malin moyan moe eta mah nu kitu mah. Nu nyampurna keuna eta. Mentak kolot baheula mah sok aya paribasa 4 kali 5 pancar cenah kitu. 4 awang urang disampurnakeun ku panon poe aya kanikmatan nu hadir. Da kabeh ge diurup atuna awak mentak da era rek polotot teh sabenerna mah. Era rek goreng ada da kabeh urang mah nikmat hirup teh dihirupkeun ku Gusti Allah. Boga panon. Ayeuna panon aya naon? Aya paningal. Kade panon nempo lain ku panonna tapi ditinggalikeun ku tuh pan kadinya lompatna. Boga ceuli keur naon? Keur ngadangu. Ngadangu lain ku ceulina tapi kumaha ngadanguna? Allah. Ngangse rasa aya ka mah mentak larapna awak urang. Boga panon bisa ningali unsur syariat 5 wujudna. Naon wae beureum hideung koneng bodas herang tak tingalina panon. Sok tingali panon heuh hese cenah ningali panon teh. Panon bisa ningali teh ku aya 5 kanikmatan teu pira hideung beureum naon tadi teh? Bodas koneng herang etana panon. Bisa we ningali daek panon eueun hideungan. Teu pira leungit nu hideung tina panon masyaallah sangsara hirup tah. Ngan ketika masih kene aya hideungna panon da poho rek syukur kana nikmat laras. Mentak lamun beunta hudang sare teh bray caang. Wajar lamun urang hudang sare nyebut alhamdulillah. Wajar. Lain nguliat pengedulan apal nguliat pengedulan. So aya pan paribasa nguliat pengedulan di kamurili. Aduh. Jeung huai jeung naon hitut ongko. Pokna teh kumaha moal dijual. Aduh eta nguliat. Leres berai panon dibuka kadenge ku ceuli kaangse ku irung ucapkeun da barang teu pira alhamdulillah Gusti dipercanten keneh abdi tepang jeung dinten ieu. Bral ding abdi sing tiasa dugi kana pahala-pahala jeung surgana Gusti. Pan ngeunah hudang teh lain. Rikat hudang teh ya Allah nikmat luar biasa. Untuk lamun ku urang diuji mah urang boga nu teu boga naon hanteu. Tibahan nepi ka poe ayeuna urang mah tugasan teu pira dahare jeung ulin. Da kewajiban mah ibadah. Sasesana ti dinya mah diatur ku Allah. Buuk dicukuran nepi ka jadi diatur ku Allah. Leres? Budak huntuna ompong nepi ka jadi diatur ku Allah. Sagala rupa perkara kacileuh-cileuh sugan urang riweuh. Kunaon suleng riweuh hayo gisik panon. Peuting mah teu cileuhan euy bisi beak. Henteu. Angre cileuh mah kaluar teu kudu riweuh urang wah kokoren neangan cileuh teu kudu. Apal korong? Yakin ieu kabeh pengalaman boga korong. Pernah teu reuas lamun geus sales mah eueuh korongan. Alah sia eueuh. Eueuh ya. Da eueuh anu ku urang diatur milu riweuh dina kahirupan hanteu. Kabeh ku Allah diatur sedemikian rupa siklusna begitu maha dahsyatna. Tugas orang kumaha jag sehat ibadah selesai. Tapi kadang kala dina jag jeung sehatna mau pohokeun kana nikmat diturunkeun ku Allah ka urang. Asyok itu. Miminengna mata kunaon hal pertama anu kudu kurang dihadirkeun ada rasa sadar dina diri urang. Lamun geus pangejeng ilmu beri pangartina, lamun geus pangarti buru-buru jadi bijak. Ai bijak teh naon ngararapkeun ilmuna dibuktikeun sangkan bisa ngabuah jadi bakti kaituna jadi sajati. Insyaallah teu kudu panjang-panjang teu kudu lebar-lebar. Naon sababna cek bahasa kolot teh mah da beuki panjang beuki loba salahna beuki babari pohona gitu. Minimal kunaon ku abdi selalu dipermudah dalam bahasa utamina hiji da urang teh teu kabeh ngalaman di pasantren. Jeung teungan saukurna awak urang nasirah urang teh aya ruang kosong nu lega. Kadang-kadang pinuh ku hutang, pinuh ku pangabutuh dieu geus numpuk nasirah teh. Jadi keur neuneun ladang pangajian mah samet alah, kadang-kadang mangaliwat gitu. Mata kunaon ku abdi selalu dicoba diusahakeun ku bahasa-bahasa anu mudah, Bu. Dengan harapan tadi hadir rasa sadar, rasa butuh ke Allah nu akhirna ngabuah jadi ibadah.
urusan ilmu seueur para kasepuhan di dia, seueur guru-guru di dia, seueur kiai-kiai di dia. Lamun geus bejil sadar butuhna hatena ku ilmu, insyaallah teu dibejaan ge pasti ngoreh. Dan nu hese mah lain matahan ilmu tapi ngahadirkeun rasa sadar butuh ku Allah. Leres, mudah-mudahan ngariung mumpulungna orang di tempat-tempatan sing jadi wasilah. Urang dijadikeun jalmi-jalmi sadar. Jalmi-jalmi anu layak mendapatkan surga Allah, jalmi-jalmi anu layak memperjuangkan ibadahna sangkan jadi jalan menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, hapunten nu kasuhun, teu ilap momentum hasil Ramadan ketemu sareng hiji Syawal, abdi jadi hapunten duka tos sabaraha kali abdi ka dieu banginten. Seueur pisan kakirangan, seueur pisan kalepatan, pamudah-mudahan ibu bapak sadina senantiasa ngahapunten abdi, mudah-mudahan dihapunten moal ieu ke urang dieu. Alhamdulillah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin cek bahasa kolot ya mah. Ai dosa lahir mah saeutik, dosa batin nu panglobana. Naon sababna? Da ai bibir mah sok bisa nahan ngan goreng hate nu teu katahan. Leres. Ta eta panyawat urang metak upami bade nyuhungkeun dihapunten kedah tina lahir jeung batina. Lahirna ngucap, batina ikhlas, ulah lahirna hungkul. Pun